Oi, Wilujeng Sumping di channel Urang Sunda Kreatif Studio. Aa, teteh, mamang, bibi, akang, ece, aki, nini, abah, iya. Selamat menyaksikan. Jampi. Bang, rasakan. Ripuh dek nginjem pistol teh. Awas tingalikeun urang dek meuli nu leuwih alus. Bang, kenapa kabut cerik? Gandeng. Preman curi. Ayo kita lempang lagi, jangan di pikiran. Cicing ke arah ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abi Oyong pepes tolan kos anu epi tapi tegaduh acis kanggo meserna pangaosna paling 50.000 tapi wios lamun bapak bade masihan 100.000 oge kewe ku abi anu sisa nama dipeserkeun kulub tuyul. Mudah-mudahan Bapak kersa masihan ka abi. Wassalam Bapak Presiden. Salam hormat. Hilang.
Kak, bikin ka Pak Presiden. Awas lamun salah. Rin, tahu gak kenapa tadi si Gilang cerit? Itu apa? Kebetulan tuh kurang boga gede setek kieu. Emang mana bu bedilan? Ah di imah saya geus hilang ninjem. Iya nunjukin si Gilang cerit teh. Ya Allah, maafkan aku. Aku telah membuat preman terkuat cerik. Mang, pengacakan itu bisa macet. Ah, gimana ini kelas berapa bisa maca? Hah? Diajar maca. Beubeurieun mah borok jang euy teh di kubaran nya. Beuri eta teh kana sana teh. Cik. Kang bacakeun. Yuk video. Nah, mana ibu ke bebedilan, ha? Hilang injil merenya. Tadi bere injil mana mah? Aduh ya. Kudu Pak injil iya bising ge si Gilang gede milih. Mana injil ka si Gilang kitu dibere. Ya, tong kitu, Asep. Cai nama ieu we lah. Ieu teh ka Pak Presiden nyuratan. Yang duit cina 100.000 yang meuli bepedilan 50.000 nah yang meuli tuyul bae we da ka presiden mah jauh nya amang we kurang bere engke pangmikeunkeun kade teu nepi mane mah nya coba tuh receh duit mah ge amang mah aya 50 baiknya ya minta nama 100 tak ieu bikin di surat nama baik kasih bilangkeun tapi bebejana di presiden ulah diamang kade nya juk tong kitu deui engke kudu bager ka batur tah kade di sakuan saware burukan bikeun Hayang bebedilan. Namun maneka dieu deui. Celaka. Di surat di Bapak Presiden. Anak ningali nah 50.000 kumanin dicocingnya
Untuk dicoceng. Oh, dicoceng. Dek. Coceng. Mane pi geus wani ka urang. Ah, wih dulu itu pada gerelut. Bisa. Kan sudah lah. Kami adalah anak-anak berdalaman, tinggal di satu perkampungan. Liberty nama kampung kami. Ya Allah, aku merasa Di bersalah. lingkungan Balak Kasab RW 3. Kami adalah anak inspirasi tanpa ada henti. Jauh teuing di dieu tah. Saya. Sok. Dengan penuh seri karena masih adalah gairah